nu nanya kakulah teh ya kiai, kok ngundang sultan lain ngundang para kiai? Aya tanu nanya gitu kan? Ya. Kukula ditanya, ya, dicaritakeun hiji sultan ya. Eta teh ya, tuh di Sulawesi kan kamari teh ya. Nu ingat aya sultan naon? Sultan Buton. Eta teh ya hiji eta kerajaan teh kerajaan tertua di Indonesia, ngabogaan bentengan terpanjang sadunia. Tara eta teh keraton teh ngabogaan bentengan terpanjang sadunia. Mulai salah satu persyaratan jadi rajana ieu jadi sultan tileletik geus diintai taku 9 penasehat kerajaan, terus begerak-gerikna lantaran eta teh peliteun jeung pibaraheun pabarahan teh ieu geus kadeuleuh ti keneh ge. Nu ieu teh calon pelit, nu ieu calon barahan geus kanyahoan. Tuh. Ih dida beungeut ke kadeuleuhannya dida beungeut. Teh ieu mah ieu beungeut pelit ya nu kos ieu. Nu ieu beungeut barahan kan gitu kan. Tah ieu bangsa beungeut pelit moal bisa jadi raja moal. Iya Allah. Iya, kieu begelanan geus bentama ieu sanggeusna jadi raja, jadi sultan diwajibkeun salat 5 waktuna berjamaah bae. Tah deuk nanya ku kula ieu deuk nanya ieu. Ieu siaran ge ustad kiai zaman kuari anu berjamaah bae salat aya moal. Bapak. Atuh Gusti, aduh. Geus mah urang mah ieu teh RT acan salat ngacak urang mah masyaallah nya namanya sultan nya salatna berjamaah diwajibkeun manta salat subuh berjamaah teh itikafna kal balik-balik ieu manta salat duha. Ih Gusti nu agung tah ieu kamari Raja Buton teh ieu ka dieu nya teh ya kana salat ka masjid subuh ka masjid berjamaah tah subuh di masjid be eta teh kaimah teh ya kaimah atuh geus salat duha heula di masjid. Masya Allah kula can pernah neuleuh Kiai Pudoli kos kitu nya. Ayo coba ge. Ayo coba. Masya Allah ayo siaran bau kunaon si kiai teu ngundang kiai asa pangmulyaan tak kiai. Gusti arenganan eleh urang teh ku sultan ibadahna ieu ibadahna. Gusti nu agung permaisurina nu kamari ka dieu teh aya nu puasa be puasa. Permaisurina coba kuari pamajikan kiai beuh masyaallah. Gusti neuleun lajada deui. Eta sakitu pamajikan kiai atau komol lain. Lejep kuari segala pamajikan kiai main TikTokan. Masya Allah ongko itu mah permaisuri, ongko puasa bae. Sholat tahajud, sholat duha, beuh, Masya Allah. Siaran kuari ustad kiai nu model kos kitu aya tah moal. Sedengkeun nya mah salah satu persyaratan lamun teu kos kitu eta teh diturunkeun jadi sultanah. Tah ieu di Buton be seperti itu. Masyaallah can anu lain-lainna tah ieu kakarak dicaritakeun sakitu doa. Adab-adabana pohara di kesultanan teh mun urang hayang nyaho adab-adaban eta teh pertorikohan tuh kahirupan di kesultanan. Di keraton adab-adaban nanti itu pohara. Masya Allah moal ayah hiji keraton nun teu nyekal torikoh moal ayah. Carkel teh be walaupun kabelah dia teh geus mulai memudar tapi nyana budaya
cara nanti itu dirubah gitu be. Coba barang prak BI Rikoh barang dicekal kuki pudoli pan laju naroba kopiah kita make merah putih mual manggih ketika gitu. Masya Allah di keraton menjekel adat budaya ya gitu-gitu terus be sesuai guru kos gitu eta teh berubah. Coba ya Cipudol 5 guru nanti saat Haji Pendi itu beres sih mah. Masya Allah di kesultanan teh keasliana terjaga anu sangat taylah sisi lain nu urang kadang-kadang kurang eta teh memandang. Kadang-kadang orang ningali sultan teh bagian daripada hura-hura bae. Karena orang lelean sejarah teh percampuran raja kabel dina mah sultan di urang teh baheula mah raja begitu ditalukeun jadilah kesultanan Islam anu ieu teh di aya di Indonesia eta teh ieu baheula ngagunakeun hukum Islam. Jadi lamun hayang nyaho tatanan nu pernah ngagunakeun hukum Islam di kerajaan anu ieu make jaya kitab ieu nu kuari-ku areng dibaca ieu Minhajut Thalibin eta teh ieu hukum Islam diterapkeun di berbagai kesultanan mantakan iyalah terus Masya Allah undang-undang eta teh kerajaanana masih aya kene di deuleu Masya Allah pohara luar biasa tuh otomatis kan nyakunyana dijaga eta aset adat budaya tanu kos kitu teh nyaho nyana ieu anu giliran be Kiai Pudoli teh nyaona naon padahal al mukarrom eta kan iya ulah sampai seperti itu Gusti. Masya Allah hiji kaduana sisi nu urang ieu kurang memperhatikan bahwa tidak ada satu tetes darah pun asup Islam asup ke wilayah urang teh melalui pertempuran teu. Jadi ieu hebatna Wali Songo mentaklukeun para raja-raja nu aya di Nusantara sehingga hararasuk Islam raja anu eta teh tadina hidup budak raja kesakean asup Islam ku Syekh anu raja anu tetetek ku Syekh anu terus betul termasuk di kerajaan Kalimantan Timur nu kamari Syekh Abdul Wahid anu mengislamkan kesultanan tersebut. Masya Allah berubah corak segala-galana setiap nu dipimpin sang raja etaku mursidut thariqah waliyun min auliyaillah si sultan teh jadi wali. Masya Allah geus mah jadi sultan jadi wali deh. Iya man teh jadi sultan teh jadi wali. Ya Allah mentakan ialah sisi-sisi anu sangat luar biasa nu ku urang kadang geus teu kaliput ku urang teh gambaran urang sultan rata-rata hura-hura jeung sajabana padahal ieu sangat luar biasanya ya bari di Brunei Raja Hasanul Bolkiah urang kan nyorotina beungharan doang kan bau nyara mau wesana ge make emas dari Kipudoli wesana naon coba jamban teh hanya nama aduh anu kos kakapalan Masya Allah coba ge teh beka ditu aribadahna isin urang mah aribadahna pohara luar biasa eta teh di Kesultanan Bolkiah itu Brunei terus termasuk para menteri-menterina para ruasa teh hampir rata-rata ongko baleungar ongko paruasa tahajudna 90% warga Brunei Darussalam sarolat tahajud 90%. Masya Allah karaja-rajana eta teh terus hampir rata-rata talalar Quran di kerajaan Brunei
eta teh hampir rata